lajeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggoberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra karangan apihnana. Para wargi anu mulia, mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Nalika urang paturai kamari, harita para mitra Suta Manggala ngalawan Ki Mandranya. Namung elmuna Ki Mandra ayeuna geus hebat para wargi. Sok sanajan Suta Manggala ngabogaan hiji pakarang nu disebut nyaeta tongkat batu karang, namung teu acan kataekan para wargi. Teu acan kataekan eta tongkat batu karang teh margi elmuna can dipiboga ku Suta Manggala. Jadi sok sanajan sakumaha ahengna eta pakarang, ai can kabongkar usiah mah sarua we jeung monyet ngagugurung kalapa. Kitu ceuk paribasana para wargi. Mangga dongeng urang teraskeun. Nah kumaha satrasna sabada Suta Manggala anjeunna ripuh ngalawan Aki Mandra. Sareng deui para wargi sadaya waktu Aki Mandra rek ngadek ka Suta Manggala, harita teh para wargi bedogna ngoleweng lantaran aya nu maledog. Mangga urang teraskeun saha ieu nu maledog, urang teraskeun para wargi sadaya anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Saha saleresna sebat Jawara Batu Karang? Wow, masih kene panjang lalakona para wargi. Engke di akhir talis katohyan baris kapendak saleresna nu disebat julukan atanapi kesesebatan Jawara Batu Karang teh saha. Mangga urang lajengkeun bae hanca dongengna. Sakumaha nu kauninga asa aya nu ngaganggu ka dirina harita Aki Mandra reuwas luar biasa reuwasna. Lantaran waktu bedog rek dipake ngadek ke Suta sakali deui make ngoleweng harita teh para wargi sadaya. Malah maatu harita ge para wargi sadaya Aki Suta reuwas luar biasa reuwasna. Waktu bedog ngoleweng keunana ngan saukur kana tak-tak. Ana harita teu buru ngabedogna kana tak-takna Suta Manggala, tapi teu matak parna teuing. Lantaran lamun segeuna mah para wargi kana walikat pasti urat-uratna pegat. Meureun ngalehek we Suta Manggala teh. Ngan saukurkeunna saeutik kana tak-takna sakitu oge bedog teh ngoleset harita keneh para wargi sadaya. Teu nyempal ateuna henteu rugi ka sempal tak-takna Suta Manggala. Ana direrete si horeng si mana horeng aya nu maledog. Saha eta nu maledog teh para wargi? Barang breh teh geuninganan horeng awewe. Sok sanajan atuh lain budak ngora tapi geus katingali. Eta awewe nu geus rada umuran katingali pangna beungeut namah masih katara yen eta awewe teh geulis. Atuh papakeanana papakean Jawara. Harita ge para wargi sadaya eta awewe ngahalangan ka Aki Mandra. Nyanyaonan sia make ngilu ateul kana urusan batur sagala barina ge. Sia-sia aing deuleu sia. Montong ngilu campur si Anis. Si horeng ngaranna teh Anis, sedengkeun Aki Mandra sorangan. Aki Mandra sorangan geus nyaho eta teh nu ngaran Anis. Ngadenge Aki Mandra nyarita kitu cileukeuteuk ka Nyi Anis nyarita. Hei deh, eta aki-aki kolot kumaneh. Make jeung nyebutkeun ulah ikut campur kana urusan batur. Make nyebutkeun ulah milu ateul sagala. Nya milu ateul, ya da kaula ge ningali nu kieu mah sok ararateul. Cing atuh kalakuan teh. Sing bener atuh si aki-aki 7 mulut, aki-aki ruangeun, aki-aki tereh modar. Ya lamun kira-kira musuh geus teu semalak walakaya ulah tuluy-tuluyan diserang beroga hala. Ieu mah kumaha? Kawas lain Jawara silat wae. Apa daya aturanana dina urusan kadugalan teh ieu? Di mana musuh geus ngajurah roh mah ieu? Ulah tuluy diperekpek dihanca. Kajaba lamun anika kasebat jalma anu memang biadab. Pek wae rek dipaehan ge eta budak ngora. Tapi kaula moal cicingeun. Kaula terus terang milu ateul kana kalakuan anika anu memang mengpar tina aturan ilmu kadugalan kitu nu matak oge. Sia naon sababna sia ngahalangan kana maksud-maksud dewek deuleu.
Ya urusan anak ya mah musuh dewek baheula manehna ku ngisi megat-megat dewek ngabegal ka dewek anak dewek ruksak ayeuna dewek ngulangkeun ka nyeri sabada dewek niangan ilmu pikeun ngalayanan ta si Sudang Mangala ayeuna salah manehanana malah maneh nyieun pucuk ti girang nyieun kalakuan teu deugeujeug nyieun kalakuan nganyerikeun nyeri batur pantes we maneh narek nyeri ge teu kitu sia jawara kolot sok sanajan kitu ge kudu jeung pikiran atuh kudu jeung adeuh barina oge ye ulah ceuk rasa sorangan bener-bener we ai bener teh kudu ceuk sararea barina oge ye urusan ye budak ngora kaula milu ateu ye lamun anika rasa teu ngeunah sok lawanan kaula ulah ngajar si abi kang teh deuleu wani sia ka kaula make jeung teu wani sagala pila kadar ngalawanana aki-aki 7 mulun aki-aki tereh modar aki-aki tereh ruangeun naon hesena naon sulitna naon banggana ngalawan aki-aki kieu patut barina ge aki-aki kieu mah sakali ngarengkas ge moal teu ngajurah roh atuh potong tulang-tulangna wah sia ngahina ka aing sia ngahina si Anis ka aing ye si Anis moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas si Anis anu boga gelar si Kapinis Muter ya si Kapinis Muter ngaranna si Anis teh anu gelarna boga gelar moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas komo kitu ku aki-aki pantar ilaing anu aki-aki tereh modar tereh ruangeun naon sieuna naon kasieuna naon kagimirna sok hayang nyahodor kanya maju mah kurang ajar sia harita para wargi tarung campu antara dua jago nu hiji para wargi sok sanajan awewe jago kana ilmu silatna geus buguh atuh Aki Mandra mah sedengkeun Anis teh lain awewe samanea manehna ge geus dipeuseuh boga ilmu panemu jampe pamake aya paribasa kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweru ilmuna lumayan luhurna dina ilmu silat ge para mitra geus mapakan saehu atuh manjing saehu manehna mah malah mah loba ilmu nu geus dikaluarkeun harita Anis tenang nakar dina ngoni ngalawanan ka Aki Mandra pon kitu keneh manehna rancing geus ceuk paribasana caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket lantaran Anis lain lawananna memeh sasarap lainna pagawean memeh sasarap ngalawanan Anis teh manehna ge nyaho ilmu Anis atuh kacida pisan luhurna sok sanajan awewe tapi palebah pigeulangna teuas alahbatan ti beusi lamun diadu jeung pigelang deui asa remek lain bobodohan kitu ceuk ujaring carita kocapkeun para mitra sadaya satarita Aki Mandra maju bari pasang kuda-kuda pantes naker dina gerakan para wargi sadaya anu disebat cenah gerakan atuh nyeret badak teh para wargi maksudna mah rek dikaluarkeun ilmuna rek dipake nubruk awakna Anis cenah kagalai kari kumaha engke kitu ceuk pipikiranana Aki Mandra rasakeun sia deuleu nyurus badak heuai ti aing ge ya sok wae pila kadar badak heuai teleh molor nu heuai mah teleh molor eueuh tanagaan barina ge sok atuh asupkeun badak heuai tayang nyaho calangapna deui ka mana ku aing diasupan eta deuleu diasupanna cucunguk sia palebah sungutna urang ngajar sia sabrut harita Aki Mandra nyerang uguh we serangan meninga bangbaraan lain bobodoan pereup ka kernaker bubuhan lalaki atuh jawara nu geus kasipuh ku pangaweruh kapati ku pangarti loba ilmu legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman leungeuna palebah nonyok teh para wargi dibarengan ku tanaga kakuatan batin da meuni asa beratna luar biasa tapi bubuhan harita teh Anis lain jawara sakatiga manehna oge lain awewe nu ipis buri ceuk paribasana atuh sudah munur atuh para wargi sadaya pantrang mulang ceuk paribasana jeung deui dina ngoni ngalawan musuh nepi ka musuh nu kumaha oge ku Anis mah tara ieu disingkahan model harita ngalawanan Aki Mandra ceuk pamikirna hayang nyaho nepi ka mana rek diayonan heula
Da manehna geges nyaho Rusiana kasieun Akimandra nu matak di ataran we tenang naker dibawa diulinkeun sangkan Akimandra ripuh jeung capek. Set Akimandra maju harita kene para mitra dikelindah ku Anis. Anis pinter pisan dina gerakan-gerakan teh awewe tapi para mitra ngalugat legotkeun awakna meni luar biasa matak deung deuleueun. Awakna meni siga anu bener-bener para wargi nyaan siga plastik telen bobodohan we dina rungka-ringkel gurak-gerakna teh paingan manehanana disebut kapinis muter da diserang ku musuh teh sakilat ngalegotkeun awakna teh meh teu katinggal ku gerakan nu matak harita barang pereup atuh bahaam Akimandra nyerang ngan sakilat harita kena ditoel we ku Anis ku curug palebah pepeuteuyanana tumrapna pikeun Akimandra ngagorowok lantaran palebah uratna beunang sigana maka toel ku Anis. Di dieu ilmu Anis kacida pisan luhurna geus kagambar kungan sakolewak ce satoel ge para wargi nepi ka ngagorowok harita Akimandra. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Siga nama geus aya kana 20 keperakan mah. Antara Anis ngalawan Akimandra duanana ge pada-pada masih keneh buringas. Boh itu boh ieu sok sanajan geus kolot. Geus aki-aki Akimandra bener-bener dina ilmu silatna kacida pisan luhurna. Dan kulantaran Anis magis nyaho kaman di mana kalemahanana Akimandra. Kumanehna diulinkeun heula sangkan Akimandra leuwih leuleus. Tapi kulantaran ningali kaayaan eta budak ngora nu beuki lila katingalina beuki ripu. Anis teu loba catur manehna gancang ku siwal ngaluarkeun hiji mun disebut hiji para mitra sadaya nu disebut nyaeta cucuk para wargi sadaya. Dupi cucuk ieu dijieuna teh tina huguk cucuk kawung. Puguh we jiga ruyungna wungkul tapi seukeut para wargi sadaya. Barang harita dibalangkeun harita kahareupeuna Akimandra lain dituajoskeun lain dibalangkeun wungkul. Nah atuh Akimandra ngakuak sapada harita. Waduh, kurang ajar sia. Aduh. Kamet teh para mitra berebat lumpat Akimandra mabur. Naon sababna manehna walahwah weuleuh barang ningali cucuk anu dijieun tina kawung nyaeta tina ruyung teh para wargi puguh seukeutna luar biasa. Naon sababna manehna lumpat si horeng si mana horeng aya sarsilahna Akimandra teh. Demi Akimandra pangnasieun ku cucuk kawung teu aya sanes para wargi sadaya. Kumargi manehna baheula waktu keur ngora kungsi dina keur manehanana ulin silat. Dina keur manehanana atuh ajarambah dina ngoning ngitung lemur ngajajah ngilangan kori neangan luang jeung pangalaman manehna pernah kasura bobogaanana ku cucuk kawung. Di harita para wargi di harita manehna mung ningali jelema anu mawa cucuk kawung. Da harita sabada kasura ku cucuk kawung bobogaanana pikeun Akimandra para wargi sadaya atuh nimbulkeun hiji masalah nu kacida pisan gedena nepi ka ayeuna. Nu matak barang ningali cucuk kawung harita teh manehna mabur siga nama para wargi sadaya sing sieuneun. Kitu sarsilahna naon sababna Akimandra make sieun ku cucuk kawung. Bari jeung ngajerit atuh ngabrecet manehna ngabrebet lumpat uy mabur harita teh para wargi sadaya boro wani ngalawan. Teu wani kakara harita ditingali di temongan atuh cara cucuk kawung geus ngapecir manten para wargi sadaya atuh barang anu dialungkeun ka hareupeun harita teh Akimandra tayalian cucuk kawung teh sabab Akimandra nyata sieun ku cucuk kawung. Para wargi anu mulia pikeun Anis kalah kaseuri nyerengeh ningali kaayaan Akimandra. Aki-aki 7 mulut sia kakaraku sakitu geus ngabiricit lumpat si horeng pipis buri aki-aki teh nya
dasar aki-aki aing ge nyaho Rusiana pangnasia lumpat teh sing sieun sia teh bang baungeun ide aing teh atuh salilana diuli mun ningali musuh model kieu atuh senjatana naon musuh nu kumaha senjatana nu kumaha deui aing mah ye moal kapetolan dina urusan kitu mah aing teh atuh si Anis si kapinis muter teh moal eduana kabeh lawan ku aing mah moal mangapulia deuleu tah model si eta tah si aki-aki 7 mulun si Aki Mandra lamun tuluy-tuluyan wani ngalawan aing geus pasti dipodaran sakalian ku aing matuman hirup di alam dunya ge hartina deuleu kitu cek Anis alias kapinis muter manehanana atuh para mitra ngahampas pisan ka Aki Mandra. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Si horeng si mana horeng Anis teh para wargi. Manehna geus nyahoeun ti samemeh Sutamangala tarung jeung Aki Mandra oge. Ningali kaayaan Sutamangala nu keur memejehna bala kesenteng, keur memejehna buta tulang buta daging, keur memejehna gede tanaga, awak nepi ka babaling bingan atuh. Katingali dada rubak awakna Sutamangala luar biasa pikar sepeun. Ari Anis pi umureuna teh geus aya we meureun kana hampir 50 tahun mah. Ngan kulantaran bisa ngareka diri, bisa ngurus diri teu katingali umur 50 tahunan. Anis teh lir ibarat umur anu kurang leuwih 35 tahun we katingalina oge. Harita teh ningali kaayaan Sutamangala, Anis mah teu kaop ningali bujang anu dedeg, teu kaop ningali lalaki ngora anu dedeg sampe rupa hade, langsung jorojoy we para mitra nafsuna atuh kaluar. Pon kitu deui ge tadi, barang ningali atuh Sutamangala lumpat, waktu samemeh tarung jeung Aki Mandra, Anis geus nyerangkeun ti kaanggangan, tuluy Anis tuluy harita teh ngagerentes. Di jero hatena majar teh resep temenan lamun seug ngeukepan eta budak bujang anu keur memejehna buta tulang buta daging. Nu matak para wargi barang harita Sutamangala tarung malah marek disiksa pisana ku Aki Mandra. Harita Anis teu cicingeun lantaran lebar lamun ningali Sutamangala perlaya, manehna jorojoy mikaresep, jorojoy mikabogoh ka eta budak jajaka. Kitu pamikirna Anis nu matak langsung waktu Sutamangala rek ditimpah deui rek dihanca ku bedog, harita teh ditulungan. Ngan Sutamangala masih keneh atuh ceuk paribasana teu daya teu upaya. Harita ge para mitra sadaya geus teu bisa gerak deui. Elmuna can sabanding lamun ayeuna dibandingkeun jeung elmuna Aki Mandra anu kacida pisan gancang bisana. Cepet pisan nambahan elmuna. Nepi ka Sutamangala sok sanajan manehna kungsi diajar di Mama Suhud oge dibandingkeun jeung ilmu Aki Mandra masih kene jauh. Para wargi anu mulia atuh sanggeus harita teh Aki Mandra teu temong deui. Tina paningana Nyi Anis kakara manehna nyampeurkeun ka Sutamangala anu keur adu glajer atuh henyaan para mitra guyang getih masih kene ngaburia badina tak-takna getihna. Beuki lila beuki loba, malah beuki lila beuki leuleus lantaran loba pisan kaluar getih. Nempo jajaka model kitu kasep, harita ge para mitra sadaya, jajaka kasep nu ngalempreh kapaehan, manehna langsung nafsuna jorojoy we para wargi. Nafsu sato teh kalu datang nafsu satona tuluy we neureyan ciduhna siga nu uruyeun naker. Harita teh loba catur atuh para mitra, manehna ngasupdekeun deui senjatana nu disebut cucuk kawung teh. Cucuk ruyung kawung sanggeus ngasupkeun eta senjata, bari jeung ngagilirkeun bedog anu aya dina cangkengna. Teu loba catur jeung harita keneh Sutamangala dipangku para mitra meuni siga nu hampangeun naker.
tuluy dibawa balik ka imahna nu ayana mencil di tengah-tengah leuweung anu jauh ka ditu jauh ka dieu bari nu sejen maweun nu nyahoeun yen di eta patempatan teh aya cenah jelema nu hirup nyorangan nyatana Nyi Anis teh. Tapi pikeun Nyi Anis mah eueuh kakeung eueuh kasieun sok sanajan manehna mencil hirup di tengah leuweung oge lantaran boga ilmu anu kacidarohakan. Sadatangna ka imah dug harita teh Sutamangala dikedengkeun dina babalean tatuna diubaran sabisa-bisa nepi ka gatihna teh paramitra saat terus dibungkus ku lamak bersih manehanana nyoehkeun lamak nu bersih tuluy dibungkuskeun geus kitu tuluy manehna kaluar neangan bangsa pupucukan neangan dangdaunan nu bisa dipake ubar geus kitu tuluy digerus rengse digerus langsung dipokokeun kana raheutna teh. Sajeroning atuh para mitra sadaya ngubaran raheut ari pipikiranana jeung panonna mah geus ret deui kana dada Sutamanggala anu ngabuliglag ngahudangkeun rasa nafsu birahi kaum wanita. Hadena we para mitra sadaya harita teh Anis geus boga pangalaman dina widang ngubaran jelema anu tatu anu gering anu kura teu eling nyaeta ku jalan dirancep muyarkeun urat-uratna supaya lancar deui jalan getihna. Pon kitu deui kaayan Sutamangala langsung ku manehna dirancep. Malah mah bajuna harita teh dibuka. Dalamun teu dibuka mah hese ngubaran palebah tak-takna. Puguh we awak ngabuliglag bari jeung pangawakan Sutamangala nu kacida sesegna matak uruy nem numpokeun. Para mitra anu mulia sakumaha nu kauninga tadi jadi sebutkeun para mitra Nyi Anis teh rada pinter dina ngubaran anu gering mah rada pinter dina ngubaran nu tatu malah ilmu dina bidang meusil oge ngarti nu matak harita para mitra sadaya kulantaran manehna boga pangalaman dina bidang ngubaran jelema anu teu eling harita ge para mitra aku jalan dirancet muyarkeun urat-uratna supaya lancar deui jalan getihna. Kalawan teu asa-asa deui calana luar Sutamanggala dibuka. Atuh awakna ngan ditutupan ku calana kolor we para wargi Sutamanggala teh harita. Menika tingali awakna nu ngacepat tuluy harita Anis nangtung serengeh manehna seuri. Geus kitu duka seuri naon atuh para wargi sadaya siga-siga nama seuri bunga ningali jajaka kasep ningali jajaka gagah aya di imahna bari dina kaayaan kitu teu loba catur harita Anis dongko nu pangheulana dirancet nyaeta sukuna dihandap maju ka luhur palebah cecekolan digicel-gicel sangkan uratna ngaleulesan para wargi sadaya. Beres tidinya serod kana tuur tina tuur beuki maju tuluy dipapai ku manehanana palebah urat-uratna malah tidinya para wargi atuh harita Anis kat nempo bari imut mal ngagelenyu ngandung harti awor jeung hate nu dugdeg teu pararuguh bari kesa ngoprot bari jeung haruha hareho. Sakumaha nu kauninga harita Anis ngubarana Sutamanggala atuh Sutamanggala ngalempreh teu daya teu upaya keur mah harita tak-takna geus dibengker getih-getihna mah geus bersih malah mah geus dibengker teh tuluy dipoko kudang daunan anu memang meunang ngala ti pipireunna imahna teu disebut imah sabenerna mah lamun saung ge pantes ngan nemu disebut saung gede teuing disebut imah leutik teuing keur soranganeun pila kadar oge kitu ceuk pamikir Anis manehna boga patempatan dinu nyingkur jauh ka ditu jauh ka dieu ceuk paribasana teu boga tatangga ge manehna mah tenang we
lantaran ngabogan ilmu panemu jampe pamake anu luar biasa oge keur tingkatan jawara-jawara model harita nya meureun lamun dibandingkeun jeung indungna Sutamangala mah model Maklis alias si Waliwis Bodas sigana mah meureunnya babadwe para wargi sadaya dina elmuna dina kapinteranana jeung sajabana harita ge tuluy atuh Anis ngarancetan Sutamanggala di papai mimiti tina indung suku dirancetan apiknaker nu dimaksud sangkan urat-uratna lilis urat-uratna ulah nepi ka harita teh para mitra nimbulkeun ripuh kana awakna Sutamanggala lamun urat-uratna lilis mah atuh awakna ge moal kejang teuing nya harita dipapai ti handap nepi ka luhur barang geus nepi kana pingping nyeh atuh harita Anis ngagelenyu imut anu ngandung harti duka imut naon para wargi sadaya geus kitu mah tuluy nepi ka apikna manehanana ngarancetan Sutamangala anganna api-api we malah mah ampir leungeuna lalaunan bising nodel cenah para mitra bising noel ka Sutamanggala tapi bubuhan galasar gulusur kaditu ka dieu nu ngarancet nya kadang-kadang atuh siku nama Noel kana awakna Sutamanggala kitu diantarana tapi Sutamanggala harita teh teu eling-eling ngalempreh we teu daya teu upaya ceuk paribasana teu inget di bumi alam para wargi anu mulya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng atuh pikeun harita teh pikeun Anis sikap ini muter teh tuluy manehanana ngarahu Anis ngarahu narik napas panjang bari jeung manehanana ngalenyap jajantungna ratug tutunggulan bari jeung sur-sere dugdeg para wargi sadaya lir anu tutunggulan gondang geus kasawang we pisu gemanginana manehanana lamun mepende hiji jajaka anu pangawakanana model kitu suka bunga pasti bakal kalaksanakeun kitu pamikirna Anis tapi kulantaran kitu manehanana mung migawe pagawean dina kaayaan kitu manehna ge hayang sangkan eta jajaka dina kaayaan atuh hal keur dina kaayaan inget keur ayaan eling nu matak tuluy atuh para mitra ngarancetna dituluykeun beres kenca pindah ngarancet suku katuhu nepi ka kapapai kabeh atuh geus beres atuh manehana teh tuluy geus kitu mah para wargi sadaya manehanana malikeun awak ka Sutamangala tuluy sinanangkub beres atuh ngarancetan suku tuluy geus kitu mah para wargi pindah kana palebah cangkengna malah cangkengna ge para mitra didiukan ku Anis teh bari jeung saranga serenge suraseri sorangan siga jalma kurang saeunan we kalakuanana Anis harita teh para mitra manehna tuluy atuh geus ditangkubkeun mah tuluy dirancetan nepi ka tonggong-tonggongna siga nama para mitra atuh kulantaran ngarancetanana apiknaker bari nu disa palar teh sangka nu kapiuhan gancang eling lantaran lamun manehna bari jeung ngeukepan jelema nu teu eling-eling mah da hartina sarua we jeung ngeukepan gedebog jauh cenah meureun kitu para wargi nu matak harita teh sangkan eta jajaka nu kasep teh anu jajaka anu sembada teh gancang eling lamun geus eling geus pasti we meureun manehna teh kacida pisan bunga dasar kitu memang ngubaranana bener meureun para wargi anu kapiuhan lila-lila mah lilir nu kapiuhan teh lila-lila mah eling berai beunta atuh panonna tuluy luak liuk ana breh paadu teuteub jeung Anis anu harita keur mesem lucu pisan leungeunna masih keneh nempel kana puhu leungeun Sutamangala harita para mitra Suta nempo sorot panona kitu teh hatena meuni dugdeg nah di mana ieu teh jeung eta saha
awewe nu keur nyekelan dengan aing. Aing asa heran teuing aya di imah ieu geuning. Ceuk gerentos hatena. Gugah geura sok engal. Dileutan heula geura supados langkung jagjag. Ceuk Anis sabari jeung nyangkeh awak ka Sutamanggala. Disangkeh kitu para mitra sadaya bubuhan atuh boga ilmu kacida luhurna Anis teh meuni jiga nu hampangeunaker. Jeung deui aneh atuh Sutamanggala teu walakaya nurutan we disangkeh teh tuluy manehanana nurutan balah mah atuh teu bisa nyarek daleungeunna geus kaburu ngulawet manten kana cangkengna. Kaentosan sakedapnya di dieu nya bari leos harita teh para mitra Anis mah ka dapur. Dukarek naon para wargi ka dapurna. Dukarek mirun seuneu, dukarek nyadiakeun atuh cenah meureunna dahareun. Da harita teh para wargi pikeun Sutamanggala ukur olohok ngebangkadu, olohok mata simeuteun. Harita teh nempo leumpangna Anis. Meuni jiga para wargi entog mulang we ningadedod cenah para wargi. Aduh. Direken entog mulang we cenah ieu mah ieu. Aduh sugan mah. Malah mah tuluy Sutamanggala ngagerentes di jero hatena. Saha atunya aduh. Keke aneh teuing aing bet dipingah pangihkeun jeung awewe di dieu. Geuning aing bulijir ieu teh. Tinggal calana kolor wungkul. Aduh. Kaing arek dieu lah. Pake baju heula calana. Aduh geuning aing geus dibengker ieu teh. Tak. Aing teh tadi teh tarung. Yang si Aki Mandra aing tarung tadi teh. Aduh Gusti. Meureun mana kitu aing di ubaran, aing tatu da harita teh karasa ngecrek manten. Bedoga si Aki Mandra kana tak aing. Aing ayeuna geus di ubaran tapi memang teu nyeri teuing. Jeung geus dipokoan deui. Duh. Nyan ngarti ieu awewe teh kana ubarna. Berarti aing teh geus ditulungan ku ieu awewe. Kacida salahna lamun aing teu mulang tarima. Saeutik gedena aing nganuhunkeun ka ieu awewe nu geus nulungan diri aing. Lamun ieu awewe aing geus pasti kana tinggal raga we meureun. Raga papisah jeung nyawa geus kabur lantaran aing pasti dikade. Dicacag di walang-walang ku si kasebelaan aki-aki nurus tunjung. Si Aki Mandra kurang ajar teh. Mana kieu ge aing masih keneh ditangtayungan ku Gusti, kudu masih keneh ku melenang di alam dunya. Berarti perantaraan ieu awewe aing masih keneh hirup. Nuhun. Kitu cek gerentos hate. Para mitra anu mulia can kapikir ku dirina saha sabenerna eta awewe. Harita keneh Sutamanggala ngagerentos jero hatena. Nah saha atuh ieu awewe teh? Nah babaturan inung aing kitu. Ningali warugana mah. Can kolot geulis deui. Memang lain budak ngora. Tapi da can kolot-kolot teuing. Jeung deui geulis deui. Aing heran di tempat nu hara-haraeun aya awewe nu sakitu geulisna. Biasana awewe nu geulis mah ayana di kota. Tapi nah atuh ieu di tempat nu hara-haraeun. Bari aing mah sararaneh moal kitu Ipri mah. Moal mungkin Ipri. Moal mungkin make jeung nulungan ka aing sagala. Jeung ku aneh dikubela pisan ka aing. Aing ditulungan jaba tatu aing dibengker. Lamun teu dibengker jigana aing kasaatan ku getih. Bisa-bisa aing mulih ka jati mulang ka asal. Memang masih keneh karasa leuleus aing kana awak. Mana kitu ge loba aing kaluar getih. Tinu tatu dina taktak. Tapi ayeuna mah geus eueuh getih nu kaluar. Aneh, aya jelema bela bari aing teu nyaho. Kumabehna we lah. Kitu gerentesna para wargi sadaya manehna. Weleh para wargi helok ku dirina bet aya jol-jol aya di eta tempat bari aya nu bela, bari aya anu ngubaran ka dirina, aya nu haat ngubaran ka dirina pipikeun ngalayang kanu anggang kana waktu-waktu nu geus kaliwat.
waktu manehna keur tarung jeung si aki-aki teh nyata Aki Mandra. Waktu aing tarung jeung Aki Mandra nyaan hebat si kasebelan teh baheula mah waktu tarung jeung aing manehna kateter jajaten. Tapi nah atuh manehna elmuna meuni gancang pisan majuna. Padahal aing pan guguru di si Suhud. Wah, mana kitu si Suhud teh teu boga ieu, teu boga ilmu nu bener. Ku aing dipraktekeun teh eleh ku si Mandra we. Nu geus sakitu kakolotanana. Si Mandra jigana guguru kanu leuwih aheng deui. Geus lah ku aing moal dipikiran soal eta mah. Nu penting aing masih kene salamet, masih kene kumelenang di alam dunya, masih kene bisa ningali panon poe. Sakieu ge syukur aing. Keun lah soal eta cenah aing ditulungan ku nu teu wawuh. Keun bae mana kitu ge meureun manehanana haat nulungan ka aing, nyaaheun ka aing. Keun kari kumaha engke we lah. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kitu gerentesna Sutamanggala. Harita teh kocapkeun para wargi sadaya Anis anu lumpat ka dapur teh si horeng para mitra sadaya. Manehna teh geuninganan lumpat ka dapur teh rek nyokot keur inumeun. Nya eta lahang teh nu ditunda ngahaja. Dina lodong dita di eusian lahang malah dicocokan para wargi sadaya. Harita teh geus kitu tuluy atuh lodong teh nu aya di dapur ku manehna dicurulungkeun kana batok. Da nginum ge make batok we zaman harita mah. Eueuh cenah bangsa gelas. Cangkir ge aya ngadukur di menak-menak wungkul cangkir jeung gelas teh. Ai kalangan somah model manehna mah ti mana teuing bisa kabeuli meuli gelas. Nu matak aya-aya saayana. Kalan-kalan cenah para mitra tina awi dijieun tina awi tali atawa awi hawur dipake nginum teh minangka gelasna. Atuh cenah harita batok atuh para wargi nu dipake nginum ge. Lumayan teu loba catur barang manehanana nyicikeun lahang anu tina lodong teh langsung kana batok. Geus kitu mah para wargi geus cukup mah manehna mawa 2 batok lahang ek dibawa ka hareup lahang mah nu dina lodong ditunda deui. Para wargi sadaya terus atuh geus kitu para wargi sadaya samemeh atuh eta lahang teh dibikeun ka Sutamanggala. Manehna ngodok heula si simpena nu aya dina kutangna. Si horeng si mana horeng geuning aya nu dibungkus harita teh dibungkus ku daun cau. Geus kitu para wargi dipurulukeun teuing naon nu dipurulukeun teh da warnana para wargi sadaya jiga wedak teh jiga warna rada resemu koneng pikeun meureun para wargi sadaya ngahudangkeun nafsuna Sutamanggala. Sigana para mitra kalakuanana Anis teh eta dimangfaatkeun pikeun kapentingan dirina sangkan manehanana bisa sosonoan jeung Sutamanggala. Para mitra anu mulia, sabada harita murulukeun model tipung teh kana lahang. Para wargi atuh aduanana para mitra dipurulukan teh boh maneh nuker manehna boh nuker Sutamanggala. Sarua teuing ubar naon ieu teh para wargi ngan beja macenna nu sok ngaudangkeun nafsu. Harita teh tuluy atuh. Harita tuluy serenge. Harita para mitra Anis nyerenge seuri terus ngagerentes jero hatena. Laksana sugan cita-cita aing bakal ngeukepan anu gandang hiji jajaka anu sakitu gandangna bari jeung pangawakan sakitu sembadana hese neangan jajaka model kieu. Cigana aing masih sababaraha minggu ge babarengan nyaan aing mah moal leupas ti jajaka. Ek tuluy we ku aing
jajakan nu kieu mah kudu diurus ku aing. Da pasti bakal nyugemakeun kana hate aing. Laksana aing teh sigana mah. Kitu para mitra sadaya. Hatena Anis bari mesem. Siga bakal manggih kabagjaan. Siga nu bakal manggih kabungahan. Duh, atuh laksana henteu nama. Da ngaranna ge cita-cita. Ngaranna ge kahayang. Antara kahayang jeung laksanana masih kene aya antara. Antara ieu meureun para mitra anu nimbulkeun hiji pertanyaan. Kumaha satuluyna? Teu loba catur batok lahang ditanggeui dibawa ka kamar tempatna Sutamanggala harita. Atus sadatangna sok bibikeun. Nu ditampanana ku Sutamanggala bari teu weleh heran. Harita teh siga anu katenung we Sutamanggala. Dibere cai teh eukeur manehna kacidahana angeun pisan kulantaran ti saprak gelut nepi ka harita teh meuni ciga nu hanaang pisan. Kari-kari ayeuna disodoran cenah cai anu dina anu dieus apunten. Nah, cai teh para mitra sadaya nyaeta cai teh mangrupa lahang anu dieusikeun kana batok teh. Teu loba catur atuh para mitra sadaya leguk we harita sabada ditampanan teh diinum meuni siga nu nikmateun pisan. Pangmoro Sutamanggala atuh Bang Jage aing ngaleut lahang. Aduh, hobi kana lahang. Aduh ampun. Nyaan para mitra lahang. Nu sae mah lahang para wargi simpen we dina kulkas para wargi. Kiat lami gira mangga tengah dinten dileueut. Benten we rasana sareng di aran teh seungit-seungitna ge benten lahang para mitra. Ya leueutkeun budaya kieu nu awis teh salasna mah. Harita para mitra sadaya eureuleu teh kontan. Sutamanggala teurab harita teh sabada ngaleueut lahang sabatok. Tuluy atuh. Geus kitu nyarita deui. Aduh, raos geuning lahang di dieu mah nya. Ceuk Sutamanggala para mitra bari nu batok. Nu geus kosong dina meja anu jaleutik gigireunana. Kirang kene henteu mangga we mangga. Pami hoyong kene mah sawios kangge abdi mah bade ngabantu deui. Seueur kene kitu lahangna. Mangga sok atuh dileueut ka dinya. Kitu pamaksudanana ge para wargi sadaya pikeun Anis mah. Leuwih loba Sutamanggala nginum nu dipurulukan ku model wedak teh. Atuh harita ge leuwih alus pikeun Anis mah eta nu dipikahayang. Lantaran pasti cita-citana gancang laksana. Nya nuhun atuh. Sesah milarian lahang saperos kitu mah. Ieu bade. Aduh nyaan. Meuni asa kumaha masa bada ngaleueut lahang teh. Nya hatur lumayan we kangge landong hanaang. Temal Anis para wargi bari teu weleh malengpeng ku kelet. Tur imut ngandung pangirut. Atuh para mitra sadaya kelet ngandung pamelet. Kumanehna diterapkeun ilmu cenah para mitra sijaran guyang. Atuh ilmu pelet sileungit teureub diteratkeun. Harita ge ilmu pelet si kalong hideung dipentangkeun ka Sutamanggala nu dimaksud sangkan Sutamanggala katarik ati ka gembang rasa kumanehanana. Malah mah para wargi sadaya atuh puguh we bubuhan Anis eukeur mah eukeur nyaho kana pamakena. Eukeur mah eukeur Anis teh bisa ngajaga diri. Sok sanajan umur geus hampir 50 tahun tapi pangawakan sugan mah moal aya duana we para mitra pangawakan model Anis ngan hanya kawe kalakuanana lir ibarat sato. Harita para wargi sadaya atuh siga nama para mitra obat nu diasupkeun kana lahang geus mimiti terap. Para wargi sadaya Sutamanggala harita ngalenyap. Dadana turun naik jajantungna ngageder. Nahan nafsu anu ampir-ampiran teu katahan. Sutamanggala nguat-nguat maneh ngomong semu haros-hos. Ai aki-aki peote si kasabalan si manra teh ka mana tadi teh leosna nya. Tuman lah. Mun aya ayeuna dikesak tuman tah aki-aki teh.
aki-aki 7 mulut deh. Kapan tadi ge parantos mabur aki-aki peot mah. Anjeunna ge tos mabur tenang we atuh tenang sawios. Keun anu atos mah atos aki-aki kitu patut metong janten emutan barina oge. Nu peryogi diemutkeun mah yeuh ka payuna we. Nyaeta perkawis nu nuju di payunan kurang ayeuna. Keun aki-aki da moal ka dieu deui moal. Parantos mabur aki-aki mah. Aduh. Nya adena we kaburu aya salira. Pamiti aya salira mah aduh meureun abdi teh. Loh. Kena balai tadi oge cigana mah. Buah-buah mulih ka jati mulang ka asal. Nonyaan lantaran dikarek ta ku si wawalak si manra aki-aki peot ku maneh teh. Si kasabelan teh. Nyan sabel abdi mah tah ka manehna teh. Nah ya kakara manggih ka teungeunah ta ka manehna. Nyaan lah. Jangan parantos maburnya. Parantos ceuk Anis para mitra dina ngoning nyarita teh bari jeung luwalowe sagala para wargi. Gumelis saeutik da memang eukeur mah geulis atuh geus gumelis atuh puguh we. Pikeun suta mangala beuki nahan nafsu manehna teh. Beungeut geus katingali robah semu beureum mung hanjakal waktosna kabujeng see.